Si Idah lain itunya. Tapi sih kan masih Idah ya. Om sampeurkeun. Idah. Nah, ini dia. Jeung saha dia teh? Ya. Teh. Kunaon teh? Tok carita ka Ujang. Henteu, Jang, henteu. Tong sakawadul teh. Teteh diusir lin, ku maman ti imah. Henteu. Henteu, Jang, henteu. Kumbahe teh, sing sabar. Ayeuna mending milu ka imah Ujang heula. Wah, kudu nelpon si Cecep ya. Si Idah bisi lompatna ka ditu ngerakeun ke. Saha sih? Halo, Cek. Halo, Wak. Ima Yuli, Cecep menuju di sawah. Oh, Yuli. Yul. Kayak lamun aya si Idah kadinya ulah diampihan. Naon si Idah kaburnya, Wak? Heueuh nyeta. Kayak lamun aya kadinya ulah diampihan ya. Antepkeun cenah arasaeun dasar budak teu nyaho diuntung. Heeh, kemarin ke di bejaannya, Wak, mun ka dieu. Ada ngurangannya meureun beban teh. Halo. Oh, heeh. Oh. Engke di bawahnya. Siap. Dah. See you. Pak. Bapak. Kamu naik ulin. Minta duit. Allah. Bade ulin ka mana geulis? Tuh di itu juga candana kantong bapak tadi. Aya 50 geus disakeun korehanna. Ya. Naon bapak teh 50? Mah ikana naon? Tuh budak bi enah ge dibere 50 mah mungeun. Uang sabaraha atuh geulis? Apaan bapak gaduh ngage yang sakur 50? Pokona mah mana teh yang nyaho? Mana minta 200? Pokona mah lamun bapak teh mere 200, berarti bapak teh nyaha ka mana? Yang sabaraha atuh geulis? Apaan meureun bapak teh bukan ake 50 na. Ai bapak keur boga mah hayang sabaraha di geuneuh terakhir langsung dibikeun sok we. Lah lo balesan, bagus memang mere. Ibu ceritakan padaku tentang indahnya bunga. Ibu ceritakan padaku tentang Kira-kira teh. isi dunia. Ma? Naon sih Pak, riweuh, Mama nuju masak. Iya ma, penguakeun cai. Saha cenah riweuh, nyawa Mama keur masak oge. Yang pernah kau bosan Ma, sanes enak cai. menemani aku. Tapi itu kita lagi luluran. Cuma enak namanya kok cai. Biar pernah kau lelah. Teganya teh dah. Tapi mau baik ke sawah deui. Aya da Yuli. Aja, kusih riweuhkeun. Ah teh dah kostum sawah Teganya teh. Nuhun ya, Jang. Bener cek Maman ka dieu.
ngariweuhkeun. Astagfirullahaladzim, mali ya. Hampura teu kahaja. Iya, wios neng, teu pernah nanda. Dingkeun ulah berharap cacing dia genah. Masalahnya rios kitu neng, kunaon deui? Pikir kumaneh. Tentang cerita keindahan dunia. Oh. Kurang nih batai. Mon. Mon. Ih, naon sih? Mata kuno dia, mata bapak ya. Ih, naon sih suka nege? Ih, naon sih pari weh isuk-isuk? Lain ya, panen bapak kok naon iya, Mon. Lah lepay. Sugan teh naon? Serius, Mon. Kunaon ieu bapak? Aduh, alim teh ningali mah. Oh, Lah geus lah. Tunuh saredia aing mah. Urus ku sia. astagfirullahaladzim, Mon. Mon. Aku yakin masih kena molor. Udah geus barang oge. Capek pantai teh Neng. Alasan capek sagala nyaho hirup numpang oge. Nya hampura atuh Neng, teteh tos ngariweuhkeun. Heeh, syukur we sadar mah. Hei gerak kacai, sesehana itu loba. Awas, mun sale deui di banjur ku aing. Ibu ceritakan padaku tentang indahnya bunga. Ibu ceritakan padaku tentang isi dunia. Ibu, jangan pernah kau bosan menemani aku. Ibu, jangan pernah kau lelah menuntun langkahku. Nanonan itu sangu. Pak, Bapak. Aya naon, Mon? Tah geuningan. Pak, kunaon teh nyangu? Kan aing teh lapar. Biasana ge jam sakesok nyangu. Tong borokan nyangu, Mon. Bapak ge yo hese lelempangan. Da sia mah ti bae lagi kedul. Da sakola teh guna.